Darios. Dan nanya mama teh bade nyumpingan salah sawios peternak domba. Ibu isi tapi ya Allah ya Rabbi. Sampurasun Sadayana, selamat datang di vlog Mamah Bungsu. Kali ini Mamah lagi ada di tempat spesial nih. Mamah lagi berada di Desa Giri Mukti di Sumedang, tepatnya di kelompok ternak Sugih Mukti. Nah, katanya. Hanya dipuput. Ah, terima kekeh bisa nangge bulu soca kumaha ya. Paran pasti asal numpaheun dongkap kaya tempat. Subhanallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah sama Sula Ibu Hajah Bungsu Bandung saya. Oke sehat. Go internasional. Iya, peternakan Sugih Mukti kadongkapan ku Mamah Bungsu Bandung. Bagja. Tempat ini terkenal dengan peternakannya dan Mamah nggak sabar buat lihat langsung dan ketemu sama masyarakat di sini. Yuk, ikuti terus perjalanan Mamah ya. Alhamdulillah podihnya. Alhamdulillah. Ieu teh urang teh tios dingah pisan. Hatur nuhun Mamah anu saageng-agengna atus kadongkapan ka dieu ka kelompok ternak. Aduh, ini nanya Mamahnya. Perjuangan ya Allah ya Karim, bagja bunga. Mamah upami abdi dipangmayakeun cicilan sabulan. Bunga keneh panjang Mamah di teu dia. Ya. Hatur nuhun Mamahnya kana kasumpinganna kana kersa rumpaheun kadongkap ka ieu kelompok, mudah-mudahan nyungkeun pidongan hati Mamah kamugi kelompok Sugih Mukti ya teh tiasa berkembang langkung-langkung tetebihun tiasa sapertos Mamah mah gawe internasional. Amin ya Allah mudah-mudahan tiasa berkembang nyawanya. Bagja hatur nuhun pisan kadongkapana panginten disim abdi kawakilan ku reng-rengan ku kasepuhan ku Bapak RW, Bapak RT, ku Bapak Kadus, ku Bapak Kepala Desa, ku Wakil Kepala Desa Bapak Nasir. Tah kituna Bapak Ibu alhamdulillah ieu teh. Berkat dukungan dukungan. Anu ngadukung mah anggarnya Mamah Bungsu. Dawuh Mamah Bungsu mah rame kieu. Didukung ku Mamah Bungsu Bandung oge ya alhamdulillah ieu teh ku tiasa dongkapna Mamah Bungsu Bandung ieu teh hasil jerih payahna keluarga besar di kelompok ternak Sugih Mukti anu saya teh nu dipimpin teh ku saha teh? Aki Adi. Ku Aki Adi oge ngahaturkeun nuhun mang pirang-pirang rasa bingah nu sanes kanten sok sanaos anjeunna teu acan sumpi. Atos. Kersana Bapak Kepala Desa gitu. Oh, Kepala Desa. Bapak Hadang Arifin. Nuju upacara kan 17 Agustus. Oh nuhun informasina nuhun pisan tuh. Matang diwakilkan ka Bapak Nas. Alhamdulillah. Ieu wakil mutlak Bapak. Nuhun. Kepala Desa Panginten gitu. ke pamiaya waktos mah paku ge dongkap. Siap. Mudah-mudahan tos beres upacarana. Nuhun. Sakitu atuh nu kapihatur rupina tantos nu diantos-antos ku urang sadayana nyaeta ieu kala. Rencang ngaganggu. Sadana rencang Mamah Bungsu Bandung ayeuna baris ngahibur urang sadayana. Simpureun. Mamah juga nggak lupa buat menghibur masyarakat di sini.
Ada ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya kumpul. Mamah mau kasih sedikit hiburan buat mereka biar suasananya makin hangat dan seru. Alhamdulillah, suasananya jadi tambah rame dan ceria. Mamah seneng banget bisa bikin masyarakat di sini tersenyum, bisa berbagi kebahagiaan sama semuanya. Oke mah, nu paling utami doakeun kanggo kelompok ternak Sugih Mukti anu dikokojoan ku Audu ketuana Aki Adi kali reng-rengan oke di Rojong mama aku Bapak Kepala Desa Giri Mukti Bapak Nasir, Bapak nuhun oke teu hilap mah ieu kanu ngarahaturkeun nuhun ieu kanggo para pelaku seni nu kararasep Mohon lucu si Mararajeng nya kasepnya aduh ieu mah meuni kana yang menuju mejeuna mun daun mana me pucuk mohon mudah-mudahan si Mararajeng doakeun ku urang mah sida urang mah indung sarerea bapana sarerea gitu tah ade Astrid ge anak buah mama eta teh lucu mama alhamdulillahnya di kontrak ku Jarum 7 tahun ada istri teh kan carogena tukang ngenangan mamah Kang Heruna tukang ngablekukeun dina lagu oncom gondrong sok ngiring ada Astrid teh salah sawiosna bener sok ngintip ka mamahnya jadi gaya-gaya mama kengeng ada Astrid tapi mama mah bagja we alhamdulillah Pak Nasir seni Sunda teh ayeuna teh majeng alhamdulillah ya sok sadayana tingali dina TikTok dina naon Sunda wae ayeuna nya diharapkeun sapertos Kembang Gadung sapertos Nikmat Duriat Silih Antosan Ngolembar naon sadayana tah pupuhuna mah mimiti nama mamahnya tapi alhamdulillah mama bagja gitu nya biasanya alhamdulillah mamahnya Sumedang pusirna budaya Sunda. Mah terus terang jujur sana sombong Mang Odi. Seniman anu paling beunghar ayana di Giri Mukti mah. Ieu teh mah para seniman mukul mah. Sesepuhan. Reak aya sadaya. Terbang mah. Lagu-lagu nu Bapak lurah naon ge nya? Nama kelompok genep kelompok ternak. Genep kelompok ternak. Nu aya di daerah Giri Mukti. Desa Giri Mukti. Alhamdulillah wonten kelompok Sugih Mukti ieu teh didanai ku dana desa. Itu geuning mama. Alhamdulillahnya. Cicing aya kamastingan ieu desa. Karesan menten tilu bangunanana sareng bibitna. Alhamdulillah menten laporan di kelompok kino 10 bibitnya alhamdulillah menten tes kanten 22 anu hidupna menten anu matina 11. Alhamdulillah menten sesuai agi orang si pihak pemerintahan desa untuk menyumbangkan dana itu aturan ada di kelompok cuma hibah tapi hibah desa mengawasi. Alhamdulillah menten dia sudah diakui oleh dinas peternakan. Anu dimana nya alhamdulillah ini terus berkembang. Anu pertama berdiri di Bojongkonang, kedua menten di Bojong PR, anu katiluna di RW genep Bojong kene. Oh gitu, laras. Anu kaopatna di Binong, terus anu kalima di Sukaluyu, terakhir ieu di Cianjur. Alhamdulillah adi pihak desa monitor sareng dinas peternakan. Alhamdulillah mah menten kelompok jasa amanah. Amin. Sesuai dengan aturan anu anjeunna di Jepang. Hatur nuhun mama. Oh sami-sami hatur nuhun. Oke, atuh nanging panuhun ieu mah mudah-mudahan sanes waktos mama tiasa anjang sono atuh sareng Mang Odi mah ka pabrik tahu Akurnia mah ka moal tebih mapana mah. Janji mamahnya wadah wayahna kedah nyupingan mamah hiji waktos. Insyaallah. Alhamdulillah. Grup naon namina teh Kang? Simpai Muda. Mama, ieu teh geuning grup nate Seni Tanji Simpai Muda. Da araran kene. Alhamdulillah pampar deus nya. Aduh satasana Mama Bungsu Bandung pamit undur pamit. Bade aya penasaran lagu naon sok disebutkeun. Api Karma mana?
pisan di dia di kelompok ternak Sugih Mukti nyakarasan pisan wasta abdi Ki Adi ketua kelompok Sugih Mukti di sesepuhanan ku Bapak Maman di Pak Kadus Pak Inen sareng ngati kepala desana kawakilan ti Panasir eta kitu abdi ngahaturkeun nuhun kasumpinganna Mamah Bungsu Bandung tiasa rurumpaheun ieu ka dieu tempat kelompok Sugih Mukti abdi tos ngaraos reueus pisan kadongkapanna ngan teu tiasa istilah nama ngahaturkeun nuhun teh ngan ukur ku bahasa ihungkeun ngan teu tiasa buhun bahan panginten nyuhunkeun dukunganna supados ternak Sugih Mukti teh cing langkung sukses. Tapi anu kabingahan sadaya oke pengen tim kuringan Pak Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan bukan mungkin ditamih-tamih juga Allah Subhanahu wa taala amin sukseskeun tina segala rupi permasalahan Allah Subhanahu wa taala oke pengen dia karena silang kumajang silang meningkat silang barokah silang baranahan ditamih eta ku perikanan alhamdulillah. Terima kasih banyak buat kelompok ternak Sugih Mukti yang sudah menerima Mamah dengan hangat di sini. Semoga peternakannya makin sukses dan masyarakatnya makin sejahtera. Ya, buat kalian semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Mamah Bungsu buat terus ikutin keseruan Mamah selanjutnya. Sampai ketemu lagi di vlog berikutnya. Hatur nuhun sampurasun. Pasti mah asma warisan yuk garor jajan